genah nyawa ari jadi awewe mah. Genah kumaha Celeng teh? Teu kudu usaha, urang nu usahana mah tinggal ngolahkeun. Ieu ulah sok maido ka awewe mah. Daek teh tuker. Ngejo, nyusuh, ngurus budak, segala pagawean di garap pesalaman daek teh. Aduh, jika nama teh sanggup wah. Mantake kitu pagawean awewe teh ripuh najan di imah. Contohna urusan baju we ngungkul gerak. Isuk-isuk kudang, memeh salat, memeh kacai, ngaliledkeun pusisahaneun. Geus beurang ngusrek nyeusuh baju bari ngejo. Kira jam 8 moekeun baju. Jam 11 geus garing ngangkatan baju. Tos asar ngistrika baju. Geus magrib di entepan nalomari ngentepan baju. Naon deui? Memang sare ngeberangkatan teh make baju. Eta mah kadang-kadang dipermukaatkeun wah urang.